Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami abdi Safia Utari Dinanti. Di dia abdi bade ngadongeng-dongeng anu judulna Entok Emas. Kacaritakeun aya seorang patani anu kacida malaratna cicing di hiji gubuk anu geus reot. Mang Julin ngaranna teh. Sapopoena Mang Julin ngan dibaturan ku sakadang entog hiji-hijina. Mang Julin kacida nyaaheunana ka entog eta kusabab bubuhan manehna mah teu boga dulur baraya malih garua mah. Hiji poe manehna indit ka sawah isuk-isuk pisan. Kabeneran dititah ku juragan lurah pikeun ngabinihan sawahna. Ari tina gawena mah Mang Julin teh kapake pisan kusabab segutna dina gawe nanaon oge. Balik ti sawah Mang Julin kacida laparna, manehna ngadeuheus ka pangeran. Duh Gusti, mun paparin abdi beunghar mah meureun dahar naon oge bisa. Sanggeus wareg mah Mang Julin langsung ngadatangan kandang entogna di juru imah. Isuk-isuk keneh Mang Julin kahudangkeun ku cahya anu kacida sarepna ulangi. Isuk-isuk keneh Mang Julin teh kahudangkeun ku kilaban cahya anu serap pisan. Pas didatangkeun apek teh cahya eta datang ti kandang entog. Pas ditingali entogna endog emas. Pas Mang Julin pepereundeuyan nyagap endog teh. Manehna kacida bungahna eta endog emas murni, bisa dijual ieu mah garantosna. Poe kadua kitu oge entogna endogan deui endog emas hiji. Nyapuguh Mang Julin teh jadi beunghar, manehna geus boga sawah sorangan, imah gedong, balong, ternak entog jeung harta ilarna nu mucekil. Entogna teh nyaan mawa rejeki keur Mang Julin teh. Hiji poe Mang Julin ngarasa capek pisan ngabawaan endog emas eta ti kandang entog eta tutuluyan. Mang Julin sasadiaan bedog keur ngabelah entog ngarah emasna kabeh kaluar. Pas kitu teh pas ari geus dibeleh entogna teh teu kaciri emas-emasna acan, malahan entogna kalakah paeh. Mang Julin teu bisa ngabenahan hartana, manehna jadi miskin deui sabab unggal poe hartana beak ku kebutuhan sapopoena. Sakitu dongeng ti abdi. Hapunten bilih aya kalepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.